Jadi panggih jeung dalil teh ulah nepi ka beuki silo sabab utek tongo walang taga roh pati gogodongan eta kabeh tunggal makhlukna si lain cing udag ilmu kana katunggalan. Tunggal hartina lain hiji, tunggal teh hartina ngahiji, tunggal keneh makhlukna. Sedengkeun ceuk pangeran oge saha-saha anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah rugi keur manehna. Ngandika dedeh teuing naon euy kuring mah da sok ngadengekeun berita terus puguh abena mah wawasan lamun kurang pangalaman hirup mah dileuah sarua jeung leumpang atawa teu berilmu hirup di dunya sarua jeung leumpang tengah peuting bari poek mongkleng buta rata ai ti tajong wae mah jeung ti kusru kudu pasti ai ti tajong jeung ti dagor mah ngan kade di mana urang keur poekeun da loba jelema nu nyaritakeun sanajan bari tengah poe ereng-erengan caang mentrang-mentreng paribasana aya jelema nu ngomongkeun atawa nu nyaritakeunna kuring teh hirup teh poekeun teuing bari ti beurang bari keur caang sabalikna sanajan urang ti peuting tengah peuting poek mongkleng buta rata urang ngebelaan diri supaya hirup ulah ti tajong nya neneangan seuneu nepi ka nyieun obor diseungeutkeun eta obor teh kana seuneu brai hurung lain ngagunakeun caangna malah kalah ditenyo seuneuna atuh kalah beuki silo jadi panggih jeung dalil teh ulah nepi ka beuki silo tapi cing beuki eces jentre tanda-tanda keagungan pangeran sabab utek tongo walang taga roh pati gogodongan eta kabeh tunggal makhlukna si lain cing udag ilmu kana katunggalan tunggal hartina lain hiji tapi tunggal teh hartina ngahiji tunggal keneh makhlukna eta keneh sabab manehna utek tongo walang tagaroh pati gogodongan teh sarua jeung urang pada makhlukna keneh dina Fatihah alhamdulillah ari hartina teh sadayana puji ieu teh kagungan Allah tah kaurus ta alam ku cara puji jeung syukur teh ngan cara muji beda-beda Allah geus ngajadikeun reungit ceuk sabelah paningali eta reungit teh pibahayaeun moal panyakit tapi disagedengeun eta sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk malah nepi ka nyieun pabrik obat nyamuk ku aya nyieun pabrik bisa mukakeun lapangan kerja. Jadi positif jeung negatif di dieu teh pek gunakeun. Cenah eta si lain ngomong deui ku dewek karasa si lain teh tina melang. Tina kanyaah nuhun ku dewek ditarima. Ngan ai dewek moal ade kapangaruhan ku pangancam batur. Jelema geus teu sieunneun diancam ku neraka. Kalah dilelewe dunya rek kiamat teh noyod dina kagorengan kecap kiai kecap ajengan teh didenge kuliang pedut asyuk tina ceulik katuhu biji tina ceulik kencangan ukur sumuhun dawuh hareupeun lumatak baheula mah can aya kiai can aya ajengan geuning budak sunatan teh di mana nunga teh kudu diruat ku dalang sabab lamun teu diruat eta dihakan kala padahal kala teh waktu da ai ku wayang mah eta mah jadi filosofi jadi simbol
tinggali dina surat wal asri saha teka ancam kabeh yen manusia nu hirup di alam dunya bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh jeung anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar itulah jalma nu karuat gitu dah jalma nu kan etanya nya tarima ku dewek moal gempeur sanajan jeung harepan leuweung anu pinuh ku sasatuan sabab Allah geus nyiptakeun eta leuweung jeung dewek eta keneh Gusti sabab dewek jadina kieu teh tina tutuwuhan ai tutuwuhan pangna jadi aya cai angin bumi seuneu jadi kekuatan jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa inung jeung bapa jadi wedewek jadi mani nu ngajadi nu batak jahit inung bapa silaing inung bapa dewek nyaeta ku kasolehan syarat ngagunakeunana nyosialisasikeunana ayeuna pek ieu alam puji ku maneh muji tangka sampe tina satangka jadikeun 10 tangka tina 10 tangka jadi ratusan tangka puji kodim ala kodim teh taneuh anu pangheulana urang nu paneuri puji nu paneuri kanu ti heula segala puji pelakan naon lamun di tanah batur sok kalana cenah ku batur sedangkan cek pangeran oge saha-saha anu ngabalieur tina ayat-ayat Allah rugi keur manehna mana ayat Allah teh kitab Al-Qur'an saberiji pan aya 4 Qur'anul Adim Hakim Majid Adim Majid Karim tah ayat pangeran teh di mana aya fakir miskin kokoceakan teu barang hakan ku anjeun dileoskeun atawa teu direret hartina anjeun geus ngabalieur tina ayat-ayat Allah anu bukti da Al-Qur'an mah hudan artina pituduh asli mah tah koceakna fakir miskin nepi ka di PHP-keun eta ku Allah fakir miskin duit nu halal we silaing ladang digawe lamun silaing jadi pegawai negeri atawa daek usaha menang 1 juta menang kesang silaing ulah waka diparabkeun atawa ulah dihakan ku silaing heula lanan atawa di pabajikan anak ulah waka dibikeun kaynya sahiga can di jakatan 2,5% sabab naon di dinya aya hak fakir miskin hartina maneh teh di mana boga balong saat aya tigirangna teu dikocorkeun rajeun ge dikocorkeun eta balong teh sul we diantep teu make kokocoran deui eta balong pasti eta bakal leber balong teh nya caina mah loba ngan lauk eueuh ngalencar loba dunya mah ngan nikmat teu aya dewek mah dek mere moal mere lauk ka siling terek mere jeujeur we pek mikir nyieun eupan mah cing meunang lauk jadi moal eureun akal kikian teh hayam gegerepekan dina kurung hayang kaluar tibatan kaluar kalah beak bulu engke ge kudu bogana dibukakeun oh kitu kene da waktu nunang tukeun mah aya melak sampe ayeuna dirabut ayeuna beutian moal ke waktuna ulah ara di mana narima cacian makian ti batur sabenerna eta teh pupuk keur ngaronjatkeun harkat martabat darajat urang salaku manusia anu dimulyakeun ku kersana Allah Subhanahu wa taala tak ieu teh nepi ka kieu teh ngaranna ge perjuangan aya perjuangan tangtuna aya pengorbanan
Dina pengorbanan aya ikhlas jeung ridho. Dina jero ikhlas jeung ridho aya karena Allah. Da urang Yahudi ge barang bere ikhlas jeung ridhoeun, aya teu karena Allah terjadi ibadah. Ibadah keneh cenah teh ngeuretan kuku, nyunatan, ngurut kumis. Geuning urang Yahudi ge sok ngeuretan kuku. Ngan anu sok direah-reah iwati nyunatan neutek kikicupna syirik murang kali nek eta teh neutek syirik pidik yaya kaniaya sabab naon si lain gubrag ka dunya teh kullu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Di mana dibere dahar ku indung bapa disusuan gede cing soleh ujang cing guna maneh teh pikeun kepentingan negara jeung bangsa cing cager cing bager tuh nu dipelakan mapan eta ku indung bapa teh tapi naha model urang boga sawah aya nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Aya nu dipelakeun kasolehan, aya nu dipelakeun keimanan, tapi kade dina batin maneh bakal aya nu jadi tanpa dipelak. Naon? Syirik pidik jail kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan cap jahe buntut kasiran bedegong mun tangul jeung keluud. Wayahna kudu ngored euy. Numatak dina perjuangan ieu ulah arajeng syubaha ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateu gunung oge bakal disahana pun mumuncangan. Ulah ceurik ku drama, ulah ceurik ku seni, tapi pek cing asli, cing panggih jeung jati diri saha anjeun ti mana anjeun deka mana mulang anjeun. Naon maka jeung ceurik ku drama. Ceri kudu rahmat seperti dewek ngadoa tapi dewek teh sisidueun gini. Semoga Allah menerima tobat kami. Gubuk teh mewe. Da dewekna ngomongna kitu make drama. Jadi kabawakeun model budak, geuning budak dek ceurik karek merweng, ceuk dewek teh, "Uluh, kunaon kasep?" Wah, kalau beuki tarik repek. Tapi keur sorangan nyaring tengah peuting euy. Jadi ceurik ulah kabawa ku puisi. Tapi cing asli sia teh bakal balik ka anjeunna ngahiap ngahayu-hayu teu beda ti gagak ngelak nasuhunan. Supaya maneh balik deui ka jati mulang deui ka asalna sabab maneh pinuh di dunya kakotoran. Tak cara bebersih teh sok urang bajuang merangan ka kedulan kamuntangulan cara Nabi Ibrahim baheula pan memeh jadi raja tauhid teh neungeulan heula patung aya patung teh ngajentul eueuh gadag ku uleun ti mimiti patung leutik nepi ka patung gede pek-prekan ku si lain nyaeta mun tangul kedul aya nyatu beuki ibadahmu tata teh kudu dibabu ku sia pek-prekan ulah hirup ku panyukup ulah leber ku pamere ulah sugih ku pangirim tapi cing mikir sorangan gitu alah jadi ayana ieu serangan-serangan teh sabar jeung tawakal ceuk Allah dewek merek ngabuktikeun janji Allah lamun cicing dina jalan kami maka kami bakal nurunkeun 5.000 malaikat pikeun ngaping maneh tenang sanajan teu dipaehan batur urang bakal paeh anger kitu keneh tapi cicing dina jalan Allah sarua nu iman jeung nu teu iman garong ajengan sarua bakal maot ngan nilai maot beda. Mun si gareng berbejak itu teh moal abus pancek Allah ge kitu keur nu kupur moal aya pitulung
kupur teh hartina kupar hartina nutupan jiwana ku kasombongan iya makasih lain sebab si lain teh ngaran teh dawala lamun dicokot kena ilmu hana cara kada teh genep wa salapan la 10 genep salapan jeung 10 jumlah 25 nyutat kena kakasih nabi apal eta kana ilmu numerologi unsil atuh aing keluaran unsil macam rahasia skripsi na menang meuli aing mah asli deu si kuliah teh gede engcik halah nya nuhun atuh kuring teh moal kapalang atuh lamun kieu mah kitu tapi niatannya hade terus ulah kaganggu hate teh di mana aya nu nyareka nu nyaci nu maki terus mulus istiqomah jejeg anceg teu ungut kalinuan teu gedag kaanginan nya atuh nya nuhun sawang juna euy kadulur kitu teh dengan mabih narima aing teh geuning kadorna mah komo kalah diciduhan aing teh batur menyebutna ge ilmu sesatkeun bae da batur urang ka batur ulah dek hujan meureun nah situ cuma lodo hujan dengan tangga guru naonnya euy Sampurasun rampes nya nu ngaguru tadi teh euy geus deukeut jadi nu tadi teh kumaha atuh udah gua ne bye bisi eta teh pangirim batur ganggaong warjit jeung sajabana hehe telu galong ge akang teh bisi guna-guna urang gunakeun na teu sieun akak nu kitu teu wani teu lain sagala henteu ari akak da teuhir teu walahir teu nyaho-nyaho acan kenae sugane wayana kieu teh jadi nama pengalaman aja aing ulah kaget euy Ajak kaki sama Raja Bagong reun bisa jadi raja babi Sampurasun rampes dupi jalan dek nepungan Prabu Astajingga kapalih mana lain siri goblok iya murid nyaho ngaran teh nyaho dirupa boting bejang maneh petugasna atawa rakyatna rakyatna ai rajana belah mana mangga antos sakedap ke di etakeun omat informasikeun ka wigoy alus ta manuk teh aing pasti bisa ka manuk burung camar burung cadar teh ieu gitu
sanes abdi maklan Anis cacing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Sama mana ganti kan? Islamnya. Mohon punya itu Syamiah. Saliran juga nama. Salir anjing urang. Ahli sunnah wal jamaah maneh? Atau ahli ekonomi? Nama ahli sejarah. Salik lah. Bener mana Islamnya? Oh. Sing ai salat lohor sabaraha rakaat? 7. Bener pisan eta jelema. 4 itu. Opat. Oh si itu berarti lain Islam. Dikarek diuji gitu ge. Di selong gitu. Sami sareng abdi atuh. Pusing-pusing tadi hiding ngabelaka tineng rasa tersangka gening tersangka hese sape teu kapake anu totoan ngabela nandangan katungaraan cinta tresna dimangun tersangka bela nopencang Paku metek ngeturkeun aku nyalakan kawilujengan kasadaya Padudi tecan kula. puntiris paranjang penting ngalah kurang di korangan abong titis tulis diri tunggara abdi sorangan tunggara abdi kanu jauh sok dipelat suka teuing lamun pagi Dari Pak Usman tecan kula. di batang pegaturian suka di beri kupati pangping pangping bintang kukus
dia wangunan rene kakak dia lengeran apakah dia wangunan rene kakak dia lengeran dia lengeran ya aja kaget. Hei, makhluk goreng. Makhluk jelek. Orang jelek. Lain marukana dipuji nyebut makhluk goreng timureun seuri. Atoh Mas kitu ganteng ge lain disangka nasi goreng, makhluk lain nasi teh. Oh, mau jeunna we aya kieu mah. Eueuh. Mun nasi dus aya atau nasib goreng aya hakna tapi kewajiban abdi salaku pribumi ngahaturanan wilujeng sumping ka tamu-tamu anu rawuh nanging paralun narutus gunung paliasna Rajang Alas sim guring teh maklum kaayaan di kampung padusunan sareng teu aya ibarat tadina bade kasumpingan tamu teu sasayogian di sini tuangeun leuteun aweuh kagablek we anjing mah lain jelema ngewa kitu nya asal calangap mung nyuguhan jeung goblok disangka jelema koret mah kitu ja dupi pamaksadan teh atuh naon ieu teh kula dek nanyakeun aya negara Banyu Muda mana negara Banyu Muda ya teu aya negara di dieu mah nah make negara ya setiap aya ngaran aya tempat aya bukti dengekeun kubur aya oge tati palih dinya ka dieu negara Amarta ti palih ditu ka itu mah negara astina ieu mah kareh kabanasapon ku Amarta sanes abdi rek nya negara di jero negara mung abdi mah ieu teh salaku bangsa aing bangsa anu ngabogaan rasa tanggung jawab nyaeta pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan gumantung kana ahlina tasim kuring mah ahli tani di dieu teh ngalestarikeun ieu alam ngan ku masyarakat di dieu sim kuring teh sok disebut raja yeun kokolot kitu ngokolotan barudak yeun koperasi jeung sajabana ngarahkeun supaya terarah gitu supaya aya dina paningkatan dina sagala rupa widang urang teh ulah jadi bodoh wae hirup teh geus kudu dewasa ayeuna mah kitu sing eleh ku urang tas ge ulah eleh ku urang Tasik urang Tasik mah tuh tingali maka jeung bisa ngiriditkeun teh apruk-aprukan samakna kelomna payungna bobokona teu kurang-kurang pan teh heeh aing kudu jeung tukang hid teu lah goblok meuli we aing mah ku salah tarima anu geuleuh aing nu ngaran Astajingah teh saha kuring wah anjing monya raja kitu kuleuheu rajana kuleuheu komo rakyatna sia nempona teh kana wujud heeh padahal mun teu na pangeran ka manusia mah teh dumasarkan rupa jeung pangkat padahal rekep deng-deng papak sarua hakikatna mah lamun bener maneh anu ngaran Astajingah kaula jalma nu 20
pembunuh bayaran aing deuleu Jeger dupi jeger teh turunan ti sakolot aing jeger bapak aing jeger nini aing jeger aing jeger teh naon maot Si oreng matak aing mah turunan ti Jalalejer maksudna teh dipaehan ku aing aya nu kitunya togmo boyo atau kok tadi kelir paingan eta agama diturunkeun euy yen jahatna manusia mah di mana jahat leuwih ti sato rangkung pekes aku mah galakna maung can aya ngadengekeun maung anu nyoke janela der mau radio bogana dipaehan sadaging-daging dedeuh teuing nepi ka diwakafkeun kana sato eta jiwa darajatna teh leuwih ti sato padahal wujudna teh wujud manusia teh era-era ku cau hari cau kumakan cau mah gara pektuar ku si lain jadi deui cau potongkeun deui jadi deui cau manehna teh rumasa hirup teh can buahan heuh can cauan mereka ini tapi di mana geus cauan mah geuningan euy we mun muruh anjeun mah meureun tega laras sampean tega pati tega modar sia mangga mundur atuh kenaon mamawa abdi atuh tak mundur aya ku salira mah biuk heula aing hayang bersakan hadas milu aing perang-perang gelut-gelut bae omongan teh merek mun bae atuh aku kuring jeung mundur oh da kuring oge cicing mundur kene ieu mah bagian dewe sakit tuh saya dulu tulung sakit tuh saya dulu alah alhamdulillah euy selamat euy tadi mana we yang sang di tengah belingbing kotokeun ade hasem lah aya Bang Bara dulu kelo sia jadi tulungan kan jadi tulungan nyebut Bang Bara ongko tolong wes boa aya kejadian ieu udah bot udah udah oi seteon aya ka hirup dulu naon ari silaing kuring mah geus pae banyak geus pae ngecelok duit udah hei udah walah Gusti Nu Maha Agung Bapak Komandan ka dieu bagiannya jelema mah kumaha syariat kumari akang panjang irungna panjang umurna ge panjang duit nuhun agan hakikatna pitulung Allah ieu teh abdi di mana we gini akang euy udang itu aduh punten agan abdi tadi nyangamkeun Bang Bara naonan atuh bakat ku atuh we nuhun agan nuhun sembah kapihatur nuhun mangih kejadian naon maneh mangih kejadian naon aya nu nyerang agan teh sababaraha kali ka kampung abdi teh aya nu nyerang maksud ya jadi kambing hitam ya abdi teh padahal kambing beureum cicing da ulah teu nyari sia mah kebatur dudu goreng di akang teh serangan di mana wae di negara Astina sarombongan dipimpin ku Residrona
pajarkeun teh cenah kejadian-kejadian gempa bumi sareng sajabina di negara astina teh gara-gara abdi cenah ku raja. Bener maneh ngaku raja. Teu hir teu walahir kan. Nya raja nama mung ai raja astina meureun raja beunghar ya di mah rajana sangsara. Kitu. Abdi teh nya kitu teh menak tempat curcor cai nu harerang nya dimangpaatkeun ku abdi teh kulan da puguh sumber daya alam manusia kieu beungharna urang teh kantun urangna we SDM na abdi teh ngajak ka para nonoman masyarakat di kampung Banyu Muda teh kulan jadi masyarakat anu cinta lingkungan masyarakat anu madani teh nu kumaha kitu masyarakat anu berbasis religius kultural sareng wawasan lingkungan nyata ngalaksanakeun kasolehan sosial dina waktu saeuna nanging nya kitu geuningan ngaran-ngaran perjuangan teu leupas tina pengorbanan jadi lain niat anu negatif ampun teuing agan abdi teh salalah tarima nyebarna macam maneh teh nyebarkeun ilmu sesat eta oge aya sing anu sumping ka abdi mung sesatna teh sesat napas sesak eta mah dia mah sesat gitu aya oge anu sesut hirup ya ku abdi teh diubar aber jadi calalagur parurang tarimana teh kitu kulan ka abdi teh nganuhunkeun sanes kumang rupi hartabana geuningan ngadon buntas bantos di abdi kitu sasarengan da kitu geuning prinsip di dunia mah lifelong education jadi sepanjang hidup kita itu belajar terus belajar sanajan abdi tos kolot kieu ulah boga rasa tinggalin ulah boga rasa terlambat soal diajar mah hirup di dunia cek urang Inggris teh mah better late than never hartosna teh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Itu ti abdi tetekan di bejaan ku abdi. Taya pahlawan kaberangan jagan. Gelok beja mah. Tapi kades ya. Nah ulah paman Arjuna mah kapangaruhan kudorna. Lu. Kitu ulah. Iya. Maneh cing hati-hati malah bapak maneh diansam lah. Sawios. Coba kalah sawios. Heuh aing percaya ka Allah atuh. Hepan gara-gara urang pangna kolot diancam kitu teh heuh keunai. Nyangakeun teh mah kana kagungan acara. Nya. Jadi maneh bieu ku melayang di awang-awang teh dialungkeun saja teh dolmi teh teuing ngaranna mah ngadon buburu. Bunuh naon? Pembunuh baraya bayaran kangge ngabunuh abdi. Ngan ieu melange si gareng mangkaning keur tibra hees. Alah buah diduruk tempat euy. Kumaha tuh? Sabaraha urang? Seueur agan. Tapi bangsana teh juri gungkul ulah. Di belah mana teh? Kali ditu, idit. Abong ahli nanya juragan Gatot Kaca sekoleweng eta nu disamer ti luhur karunya watir kitu teh ditewak punukna parileuskeun gadona ka tukang drak-drak koceak kawas kelenci kitu tah ku heulang nya Astra jingga diungkulan bedama ku Arjuna. Dah, ye ngandika sastra jingga abdi lan maneh anu salila ieu teh ngaresahkeun sararea ngamarudahkeun balarea nyieun kaonaran lamun diudag kana politik negara dina harti maneh terek ngadudomakeun antara Kurawa jeung Pandawa
sabab kuayana maneh cicing di perbatasan ieu teh dina harti urang Kurawa di negara Astina loba kejadian anu teu diharapkeun gara-gara maneh naon tanggung jawabna teu bisa ngajawab alasan teu tepat dina harti ieu pansarobah bakal meulit dina beuheung maneh jawab cepot sae naon alasan maneh alasan abdi menyaah ka nagara sareng ka bangsa bakti diri ka negeri sabaraga ka negara dalah dugi ka pati oge moal bohong abdi mangga tega lara tega pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patap perlaya caang bulan 14 teu geuneuk sareng teu maleukmeuk Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan ai parantos dugi kana waktosna abdi kedah kieu sapertos jalmi di udag-udag mau manehna lumpat ngagebruskeun diri kana gawir muntang kana tunggul sedangkeun dihanapeun eta gawir teh walungan anu pinuh ku buaya nu keur lalapar ngaragragkeun maneh buaya keur lapar naek ka luhur maung nungguan nu dicekel ieu tunggul keur digegetan ku burit bodas jeung burit hideung jadi abdi di dieu asli nyangakeun kana kresana margi maung anjeunna keneh beurit anjeunna keneh nu dicekel anjeunna keneh nu nyekel anjeunna keneh nu lapar dihandap buaya anjeunna keneh bade lumpat ka mana mung anjeunna nu kagungan dina sagala rupa widang nu kagungan sagala urusan moal teu aya anu teu rengse ku anjeunna sanajan sakumaan saman berat da abdi mah sieun mangawe taroskeun ka para nonoman nu aya di dieu masyarakat nu aya di kampung di dieu ku ayana abdi mingpin barudak boh tarang karuna boh itu sinareng ieu majengna ekonomi di kampung ieu teh sieun abdi teh ngeureuyeuh nikreuh ngabejaan kieu carana ti kawit koperasi tug dugi ka tek-tek bengek ayeuna teh alhamdulillah dugi ka lingkungan hidup teh sieun tina kebersihan abdi teh ngagaduhan cita-cita hoyong sasarangan sareng masyarakat anu berbasis religius kultural sareng wawasan lingkungan ekonomi na majeng pokokna mah ngaroja teh tina sagala rupa widang ulah katinggalan teuing ku negara deungeun margi ninggal kaayaan sumber daya alam manusia kieu beungharna kitu kula nanging maklum tuduh anu ngewa pajar abdi ngaku raja kitu eta mah fitnah syara'agan ayeuna bade kapangaruhan pajar abdi ngaku raja nya eta mah nyangakeun kana kersana da ceuk kudrat irodat anjeunna abdi kudu kieu meureun langkung sae mungguh anjeunna mah abdi nyingkahkeun ka sieun abdi nyingkahkeun ka reuwas atanapi nuturkeun ka sieun nuturkeun ka reuwas pasti abdi lumpat moal mangga teh teuing da teu dipaehan ku agan ge bakal paeh nanging ai parantos ngantunkeun jasa maka negara sareng ka bangsa teu panasaran abdi teh sieun lain seuri anak rek dipaehan teh heug belaan kanya hade goreng ga anak paribasa geuning aya nu leuwih berat batan taneuh naon jang setum si goblok ai nu leuwih berat batan taneuh teh kanyaah bapak jeung indung kanu jadi anakna sia teh ai nu leuwih loba batan jukut hawa nafsu kayang ai nu leuwih gancang batan angin jet
menta dihartikeun mau maneh nu dirihakan mau tunggul anu dipuntangan berit bodas berit hideung teu naon sia kagegetan abdi sanajan abdi muntang dina tunggul oge da puguh abdi teh kahakan ku burang jeung ku peuting angere bade maot ancaman maot mapane ditu di dieu aya paribasa jelema cenah sieun katabrak mobil mung ulin ka kota mending ulin ka leuweung teh nyaho di leuweung ge aya orai hejo tepe bakal maot nanging paniatan agan bilih jadi dosa ka agan naon alasan pangna maehan abdi bilih ieu mah margi dina hukum kisos upami agan maehan batur pasti agan bakal aya nu maehan deui geuning loba sia nu maehan batur loba nu teu kapanggih saur saha teh agan sabobuong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu agan anu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan alatan dosa kolot agan maehan batur teu kapanggih susulumputan pan putra agan bakal aya nu maehan agan aya nu maehan batur cing emut agan aduh nah ieu teh niat naon agan teh naha niat kapangaruhan ku guru agan dorna cing emut agan guru agan teh jelema aya ngaran-ngaran jelema teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajeun tara kapake isu bilih eta teh keur nafsu dorna teh keur ngewa ka abdi ngaran-ngaran anu ngewa tong boro pagi jeung jelema napan aya hayam ngaliwat oge sok ditengor jadi keukeuh aing dek maehan mangga penastik kersayang tumampara ngadak-ngadak Arjuna leuleus lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan aduh make ilmu naon cucungik sia teh loh bapak ilmu naon da udah teu ngagaduh-gaduh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan nanging naha atuh abdi teh kahayang teh jauh kieu cing Pak tulungan abdi teh tu bisi pajar abdi goreng ge teh lain abdi saha ge teh Pak tulungan abdi tulungan abdi teh bapak da teu niat-niat acan kieu teh segala rupa pertanyaan segala rupa eta tebet kajawab wae bari padahal abdi teh teu sakola acan naon ieu teh Pak laduni si horeng katunggalan cu tunggal anjeunna wungkul sagala rupi yakin sagala rupa ge jadi keur silaing imat sepot tapi anu ngancik di diri silaing sembah kapihatur jisim abdi cing karunya kana kurungan pun ana mangga geura mulih deui we sawios ieu mah urusan jisim abdi Kakang Semar ulang tulungan kaula leuleus mangga geura mulih si horeng ieu anu ngansik dina wujud astra jinga teh Sang Hyang Tunggal nur cahya sesekar ningwang cakaya gilang gumilang nur cahya sesekar ningwang cahaya gilang gumilang kaharti ku sararea ge beureun Arjuna Semar cepot dawala nalagareng Gatot Kaca pangna kajadian alam dunya beuki dieu beuki ruksak teh alatan geus leupas tina kamanunggalan geus luar tina tanggung jawab mararane salaku manusia pek mun hayang buru-buru katebus deui ieu kajadian alam dunya
lila deui umurna ieu alam dunya kajaba ti mararaneh geus manunggal dina sagala rupa widang kebersamaan euy kamanunggalan gitu. Loh, Kakang Semar kula si horeng geuning si cepote keur kasurupan kulit waru angan daru sinengul. Aduh. Nuhun Kakang Semar ampura cepo sawangsuna kula. Geuning bener kanyataanana mah dugi ka hejo ngemploh kaayaan ieu tempat Kang. Jasa Astra Jingga sanes sasarengan we ieu teh hasil gawe barang silih asah silih asuh silih asih teh dina sagala rupa widang syukur cepot maneh payus narima tanda panghargaan nyaeta maneh payus narima layang pangajen ti pamarentah nagara. Alhamdulillah pagelaran parantos rengse. Hatur nuhun.